kawah Chandra di muka. Kawah anu ngagolotrok oge sakapun sok mung seratkeun seuneu anu panasna luar biasa. Sang Hyang Yamadipati anu nampi pansen kedah ngagodog ieu Jepang tutuka dilebetkeun kana hiji peti nyaeta dicampuran besi persani wajah perak. Wis kena dihimpin nasti kersah yang muji syukur kayang widi wire di dunya ngumpara ibu hajah euis dicukupan si diri kusari rasa nu tunggalna kulalan Gusti Pak Haji Sidik tunggalna kulalan Gusti
namanya Pak Haji Sidik kasadaya kaum Raya lumunur mimitin raya ngrana dene irah ingkang sampun dumugi sampun dumugi Sang Hyang Yamadipati parantos dugi kana biwir kawah Candra di muka. Nyaeta bade ngalebetkeun ieu murang kalih kana hiji peti besi. Peti wajah kalayan anu dicampuran besi persani wajah perak sareng sajabina. Nyumponan kana pancen Hyang Otipati Jagatnata. Para dewa maksud kaula ayeuna ngawitan mana petina anu parantos di eusian wajah perak ieu
cara ranggihnya di sawarga segala aya alat teh kulan lu sawarga mah ada alat-alat teh aya bedanya datang artis mah gitu cing oge sumping selebritis mah beda beda ai datang selebritis mah jauh surat mah ada di teh mun sidawala tali selebriti sele cau ya doana we euy eta budak itu mudah-mudahan mangkaning diamanatkeun pisan atuh kan tenang punten kulan dibiarkeun ka Kang teh ye geuning sumuhun geuning si kabayan sarua hayang dicitak deui dina kawah Chandra di muka sina jadi bandros kayaknya urang jieun martabak maneh tong sok mana karep lain eta teh engkena kumaha teh engkena apa digencet teh dina citakan jelema engke teh bakal sajajar gedena teh jeung dewa-dewa lu kacampuran ku besi persani wajah perak teh heueuh sabaraha lami teh geun can asyak kan karek meuleumeul atuh karek bieu karek setengah matang begitu can ancur wajahna ge urukan teh ngageblek ge teh jeung citakanananya digodogna teh heueuh awas ditak beusi ari engkena jadi naon teh kumangke we atuh lain meuli kuta telepe atuh mun urang mah tingalikeun we kuta telepe doana we mudah-mudahan sabab ieu teh keur ngahindarkeun ancaman naga persona jeung Bima gitu pan sidik Bima oge ngancam lamun ieu budak tapi ka maot teh nepi ka aya hal-hal teu diharepkeun teh yakin deuleu nya abdi ge lain ambek deui ieu cek ulan da abdi nu kapihapean teh nya usaha ku juragan Bima oma cenah sia saksian katitipan ya sareng juragan Arjuna ya omat tong boro make jeung nepi ka cilaka gede raheut teh saeutik eta budak akang ditegor abdi bakal kena hukum ditegor nya moal teh baeudak kitu ya mudah-mudahan we tah geus eta pot cing atuh kulan para dewa sadaya minta supaya kabatara bayu ka dewa hujan minta supaya turunkeun heula cai pikeun niisan heula ieu kawah Batara bayu ngagayuh angin puyuh pikeun nyedot cai ti lautan nyata banyur ieu seuneu anu ngabubulak di ieu kawah Chandra di muka dicapa sapanega hari di laut tiasa
canggih gitunya urang sawarga abong para ahli wungkul parantos sing bararak bek we wungkul kawah teh kulan cacan muncul tuning muncul deuleu hayo para dewa sakabeh nah sudah panas keneh beleguk dulu awak aing jadi burem aduh ampun tobat teuing kulan naon hoyong geura ninggal kulan duh oh tenang can tiis euy doana we kulan ampun teuing sugane atuh aipek teh dibuka teh jadi bandros tong ka mana karep ngomong teh cicing alah oh rupa-rupa di jero teh nya euy bala-bala surabi hotdog hamburger hambur duit ger pasea alah dadahane atawa jadi emas kabeh urang buka pot urang cokot waduh alah ngageblek we deuleu cuy alah jadi jelema gede dulu ngan bahana mun tina beusi wajah perak persani ieu tapi geuning teu hirup iya acan da sagala rupa oge atuh da kudu make doa nyaan euy maha benar Allah dengan segala firman-Na yen urang teh dihirupkeun tuluy dimaotkeun tuluy dihirupkeun deui nyata teh kitab teh peke pecakan urang nuar kai panapan kai teh hirup teh ceger dituar kali tunggul bijil dewe nu hirup lemer payakun teh aja euy abong kawasa dina sagalana moal heseun anjeunna mah ngan urangna we nu bodoh ngagugulung kedul ngagugulung muntangul ngagugulung haroream ngagugulung kaleked bahula atuh da urang teh negara agraris sebenarnya mah teh teu syirikna ngalungkeun rokrak ge jadi nu mata KPPN teuing urang mah ayeuna melak pare ayeuna jadi ayeuna loba hakaneun jempe we teu mikir KPPN teuing urang teuing nu mata negara jeung bangsa teh ngabutuhkeun sumber daya manusia yang berkualitas teh ieu halo mun sagede kieu ayeuna urang haturkeun ka Hyang Otipati Jagatnata kumaha ya Adipati parantos ya hidup ya Adipati hidup ya ai berat kieu deui Allah
bingah nu taya papadana. Gumelar di pawanangan sedang jadi patrangan. Angsada masa panjadi guru. Umaha Kang parantos. Mangga ya Adipati canak kurang kali-kali. Lagi sabala di Banjar diremakan sasesana pamugi Allah ngaganjar nyelametkeun sadayana Sembahong Arcana Maya. Sembah kaula ini dampas sampean pangresa. Nuhun ya Adipati. Bagja Kang para dewa sadayana sukses dina ngajalankeun kewajiban laras. Lain-lain tahun ami ucap lampan tegungan dijauhkan ku dirina dijauhkan palurah Wilson dah ku dirina sabab yakin baluk karena bebendon pasti tumiba Pak Haji Andun bebendon pasti tumiba Jamanu taka Gusti nu cinta ka Tarang ngoretkeun kuriki Kang Asep Dangpa dibikeun nu lain hakna mun pareng timul gogoda teh ande birahi ngawasa diri tara lepas sakarep nanging ka istri pribadi dunungan anging ka
Purana dipirik para wiyaga kerenyak Kang Asep dampak teh andel rusengak ngawirah mana testuras kakupina saluyung jeung pribadina saluyung mah jeung pribadina bendung situ walungan mah Cipadang Maya walaupun dungku sakitu mun salah abdi hampura Ibu Nensi Suta bingah kagiri-giri bingah amarwata suta bingah kagiri-giri yang ngotipati jagat nata bingah sakalangkung yen gawe para dewa sadayana teu aya bancang pakewuh mulus banglus rapih kaayaanana teu aya cawadeun sakedik oge Kakang Panjin Rada Adi geningan ieu Raden Jabang Tutuka parantos ngawujud tur dewasa salirana tapi gening daya rohan Adi nyangahkeun deui ka salira sagala rupina bobot pangayon timang traju abot enteng ngadi salira panjenengan nyangahkeun Adi Guru nampi Kang Timala Yamadipati Ulan Pangresa nyangakeun payus dina waktu ayeuna anjeun narima layang pangajen anu saluhur-luhurna nampi anugerah tanda penghargaan Yamadipati matur nuwun sukses pagawean teh Yamadipati leres nyangakeun ieu parantos ngawujud Raden Jabang Tutuka dina larasan dieu ka para dewa sadayana mangga cing rapih ngajajar merbayaksa sarari kepikeun merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan sadayana disuhunkeun ngadua mantengkeun emutan kanu kagungan tur husu
supaya ieu roh budak jabang tutuka dipulangkeun deui kana ieu wujudna kalayan kodrat irodat anjeunna kalayan pitulung anjeunna kalayan ridho oge izin anjeunna tekantun rahmat anjeunna barokah anjeunna da urang mah teu daya teu upaya dayana upayana teu ngaboga-boga lintang ti urang mantengkeun frekuensi kasucian supaya eta rohna tiasa mulang deui kana ieu wujud anu parantos sagede kieu leres mangga Akang Panjin rada kulan mangga urang sami-sami bersihkeun manah urang ngadoa mangga sadayana para dewa menekung kanu maha agung mujabratah kahyang maha sukma kalayan nyebat asmana Allah nu kagungan sifat murah sifat asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib sangkan sapa munut ginuluran sapa najatina kanan ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah hurung mansur ing datulah Gusti neda papadang ati nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung mon corong tanding sarengenge kadia bulan tanggal 14 caang padang narawangan gedong ruket tali rasa panganeg pangancing rasa barabai kemang kastori seungitna angin-anginan menekung kanu maha gumujabrata kahyang maha sukma ngange ilmu sarining gampang sang karna dewa parosa sang kalamenta kalamenti sang kalamenta kala entigara sang kala kala ruwatan pangruatan dasamala jumeneng waringin sungsang angan ciksari ning gampang saniat-niate gampang saniat-niate gampang sapolah-polahe gampang sakarap-karape bae tulaksari sapudenda ing Batara tulaksari sapudenda ing Batara ing Batara sapa munut kinuluran sapa najatina kaanan sabadana sadayana ngadua sasarengan atuh moal heseun kersana pangeran ngajabah ka makhlukna asa yang tang tuparang ieu nyawana jabang tutuka lumebet deui kana ieu wujud anu parantos dicitak lilir yang merbangun kaya ngimpen sare lilir yang merbangun kaya ngimpen sare ngalinuran
ngucap kicep aduh ngarenghap ya Madipati tinggali bagja nuhun Gusti Jabang tutuka geraluga isu nah gening sorakna imbang we jeung wujudna ieu budak geus gede kieu uluh ibu hoyong ka ibu eyang bagja teuing ke dijajabkeun kasep nasaha ibu hidup teh Kangjeng Ibu Ratu Pringgandani Ibu Ratu Arimbi tu geuning Kang nya ingetan nage ingetan budak laras jelas Bapak hidup saha Kangjeng Rama Bima benar Paman Arjuna mana yang aya di luar Mang Cepot aya Mang Dawala aya Abah Semar aya ya bener we euy elinganana heueuh bagja para dewa nepi ka heuh lola naon budak hirup deui dengan sorana beda jadi gede kitu handaruan euy waduh ngegerung dulu itu meni euneur kemana-mana bieu dewe ke kenunutan jadi nyaring heeh sok geralugay atuh kasep kunaon pangna hidup maot tadi dicetrok ku orai gede eyang naga persona ayeuna hidup geus sager deui coba hudang bujeng hingga kang udang teu tiasa ngutekeun curug-curug acan aduh Kakang Panji berateun atuda teu saimbang curugna ge meureun sakinta leuwin mah aduh kumaha Kang nyangakeun adi atuh upami urang sadayana tegakeun bae kalayan menta karidoan para dewa yen dina waktu ayeuna rek aya dewa anu dimutasikeun ti sawarga nyangakeun nah kasanggupan para dewa mun aya dimutasikeun ti sawarga daek dipindahkeun gawe mangga nuhun ieu demi kasalamatan sararea demi katengtreman muga luntur kolbu jemarmana nyaeta ahlina anu dina widangna pisan bajingiring dewa bajingiring jeung dewa tapak nenggala oge widadari saurang anu geus jadi ahli nyaeta pikeun ngatur ieu budak di jerona pangdenge paningali jeung sajabana widadari Dewi Sapta Pangrungu bajingiring jeung tapak nenggala dihaturanan linggih kawidadari Sapta Pangrungu oge bajingiring tapak nenggala dihaturanan linggih ku pangarsayang Watipati
aturaken semah baktos konyuk panjenengan kaula nun sabta pangrungu ditarima kahunyu kasepuhan nuhun sabta pangrungu sanaos kaula bajing ngiring kaula tapak nengala ditarima mental luntur kolbu jemar mana sabta pangrungu geus jadi ahli dina ieu widang wayahna pangaturkeun pangdengena ieu jabang tutuka hidup anu kudu ngabantukeun ieu teh keur kasalamatan sararea sabab urang menang ancaman ti Bima lamun kumaha onam ieu budak tetela urang teh bakal kudua kutilu menang wiwirang jeung menang bebenut teh tapi nama kaula nun maksudna dek dimutasikeun we ti sawarga anjeun kudu ngansik dina wujud Gatot Kaca ngatur sagala rupana di jero dah ujug sumangga kaula nun bujeng hingga ka perut marganing tanaga larapati kasangakeun kaula pikeun ngantur panca indra ieu murang kali sakitu bantuan naon rupaha kabingung kasusahna ieu budak teh cing lansar dina sagala rupana hartina dewasa mangga kaula nun oge bajing ngiring tapak nengala anu bisa ngaturkeun sakatuhu wayahna ngansik dina kensa jeung katuhu ieu budak bisa ngangkat awakna tur saperti biasa we jalma biasa diestokeun kaula nun mangga demi kasalamatan sadayana syukur sakitu meureunnan tangtuna oge bakal mililiankeun ka sajumlah para dewa anu masih keneh digawe di sawarga tapi nama kaula nun kasadayana wae anu sakulah sakoleh di sawarga anu biasana bararaja layana kaula rek ngantunkeun salira sasatna nampi pancen demi kasalamatan sadayana bade ngatur ieu murang kalih kaula nun sakitu mangga samili mebet kalayan wilujeng sabta pangrungu bajing ngiring tapak nengala wilujeng tugas ya tilu pilot tu diangkatkeun euy dimutasikeun saha ngaranna teh Marsyaka bajing ngiring jeung Marsyaka tapak nengala alah ampun ceuing Marsyaka tapak nengala euy dialih tugaskeun tu jeung Marsyaka tapak dewek mangga wilujeng wae sabta pangrungu bajing ngiring tapak lilir yang merbangun tagening lilir yang merbangun ende raja ngiratangi sukses digawe dewa ieu kabeh ya alhamdulillah boga pahlawan aing di dunya diperinggandani boga angkatan perang euy angkatan udara deui itu alhamdulillah muga-muga jaya salalamina nya aduh euy jabang tutuka kaula candreng sei pasualan daw saat sana hidup mulang
kapringgandani daun wayahna rengsekeun heula we sinaga persona ieu mereungkang sejarah atanapi ramalan teh kieu urang teh kudu ngaliwatan heula hese capek susah payah leureut rumit jalan kasawarga mah di nu mawi di dieu urang kedah sobar tawakal oge rengsekeun naga persona diestokeun cing persanten putra cabang tutuka maksa ngarengsekeun ieu pasoalan para dewa sadaya kula mangga geura pakaulan geura syukuran kanu maha agung meredih dina ati kalayan geura kararaul cing dek neuneun kahadean naon anjeun ka ieu budak hidup eyang ieu Batara Bayu daun kaul ti eyang pingaraneun hidup Bayu Putu sajabana ti Jabang Tutuka teh ngaran hidup teh Bayu Putu nuhun ditampi ya Bayu Putu ngaranna ge euy duh Gan, Mang Cepot, Mang ieu aki ieu kaul ieu. Naon? Pi ngaranna hideuk teh Sutisna. Salah. Ti Mang ada yang ngaran hideuk teh Wilson. Nah saya teh ka mana karep monyong kumaha lamun ditarurutan ku dalang sajen pajar heueuh aya nu percayaan dalangna teh euy dina medalna teh urang teh siapa medalipun Raden Sutisna putra Pringgandani hidup ti eyang ieu berapa ya tahu pingaraneun hidup Krincing Wesi ti eyang Batara Samu ieu pingaraneun hidup Kancing Jaya engge ti Mang Kancing Cetet Wala, tong sok itu Anak, ada lumayan. Tong miheulan aing atuh goblok. Geus komplit geuning pakaian hidup eta. Daun. Geus diterapan pakaian yang Madipati parantos sagala rupina parantos komplit kulan. Di antarana diantawisna Sinjang Wasunona watekna sadajana aya hujan moal kahujanan aya angin moal kaanginan aya panas moal kapanasan tarumpah kancana syukur tarumpah kancana teh nyaeta gunana pikeun tinggalan das pikeun nojer ieu murang kalih bakat tiasa ngambah jumantara. Aduh. Ya. Hayang sakali-kali mah dewek dibawa ka luhur. Oh. Sakalian dek dibawa ge aing ku Pak Koan. Ku Pahoan dek dibawa tumpak kapal nu deukeut teh geuning. Sieun rag jantung aing mah. Aduh, ampun. Aing mah cita-cita hayang bisa ngapung teh hayang Noel panon poe.
yang kasep Batara Basuki pingaraneun hidup teh Badalungan Imang Badalohor alah lain ngaruksake mere ngarantos eta mah Purabaya tiyang kasep Purabaya Arim Bisuta Bima Putra Pandu Putu syukur bagja di abdi nami deui kura-kura ninja Timang Power Ranger saja binati kura-kura ninja teh pura-pura teu wawuh Tie yang kasep so catet ngaran hidup teh Gatot Kaca bagja adi bagja tah ayeuna sok rengsekeun heula eta pakaian anu teuterak ku pakarang teh geuning Yamadipati oh leres baju krean Takusuma geura pakekeun sae Glung Cupit Siwa Prahasta kuncakan sana alas-alasan kancing Garuda Mungkur raksukan krean Takusuma pengawasan horanana Braja Hingkang Tumama ditampi eyang sok gerareng seken sinaga persona amit los hoyong sarang paman Arjuna pek gera sujud itu katuang rama paman anu ngantosan di Baleirung oge Bapak Semar asta jinga dawala sae kurang lalajoana deres para cuata marasaga cuata paralawanten bayar aya pada mansat kana mega duta mana urang sami-sami lalajo jabang tutuka Gatot Kaca dek numpes trik Pangindrajala dek numpes angkara murka nyaeta naga persona syukur bahagia ieu anu disaurkeun ku Kakang Semar setiap aya kasusah aya kabunga mangga urang nongton bae Raden Gatot Kaca sadayana para dewa sami reueus ningali ieu putrana Bima parantos jadi hiji jajaka anu jangkung gede si Mardada itu kayaanana halu mampah ngeprek soder merak ngibing sosoderan tina gendengane pun solontongan dia